Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring pun pahmi pahruropi dina pangajaran basa Sunda. Lawungan dinten ayeuna, hayu urang sami-sami pedar materi ngeunaan carita pondok atanapi anu sok disingget janten carpon. Sate acana aya nu tos uninga naon ari carpon. Katawis nama tos teu aheng deui nya kana istilah carpon teh, margi dina bahasa Indonesia oge bingung disebut ieu mah. Tapi bilih aya nu teu acan, hayu urang sami-sami diajar dina lawungan dinten ayeuna. Kukituna mangga tataharkeun sagala rupi anu sakirana dipriogikeun dina proses pangajaran. Kumaha? Atos sayaga? Upama atos sayaga, hayu urang kawitan. Anu kahiji urang sami-sami pedar heula ngeunaan wangenan. Cih, naon ari wangenan teh? Embut keneh teu? Materi sate acana ku ibu atos dibahasnya, janten cobi diemut-emut. Upama dina bahasa Indonesia, wangenan teh disebutna naon? Carita pondok atawa carpon, dina bahasa Indonesia mah disebutna cerita pendek atawa cerpen. Tah ari istilah asing nama nyaeta short story. Mangrupa karya fiksi wangun lancaran atawa prosa anu kacida populer jeung dipikaresep. Loba anu nyebutkeun pangna populer jeung kacida dipikaresep teh lantaran eusina loba nyaritakeun kajadian sapopoe. Lian ti eta, basajan atawa sederhana jeung ringkes. Luyu jeung sebutanana ari carpon teh geus tangtu pondok, pendek, atawa sortea. Wangunna memang pondok, kusabab pondok henteu loba anu dicaritakeunana. Biasana ukur 1-2 kajadian. Jeung biasana mah museur ka 1-2 tokoh. Nya kitu, tokoh-tokohna henteu rea. Malah, loba carita pondok nu tokohna ngan saurang, sarta nyaritakeun hiji kajadian. Kitu deui tempat kajadianana, henteu loba pindah-pindahna. Eusi caritana oge pasti ngabogaan tema sarta pesen atawa amanat nu hayang ditepikeun ku pangarang saperti karya sastra sejenna. Sabenerna ukuran pondok panjang teh relatif. Sababaraha carita pondok karangan Ahmad Bakri aya nu panjangna 2 nepi ka 3 kalieun nu biasana. Contona carpon Siwi Gunung Jati Seuweu Pajajaran. Tapi upama nenjo unsur-unsurna atawa ciri-cirina masih keneh kagolong kana carita pondok. Keur ngagampangkeun, nu disebut pondok teh rata-rata lamun dibaca ku setengah jam ge tamat. Tampolana mah kurang. Upami aya nu teterang tampolana teh sami sareng kadang-kadang. Tah, upama dimuat dina majalah antara 3 nepi ka 10 kaca. Sedengkeun upama dimuat dina koran mah tara leuwih ti sakaca. Carpon kaasup kana karya fiksi atawa rekaan. Hartina nu dicaritakeunana teh henteu kudu nya-nya kajadian, tapi lolobana nyaritakeun kahirupan sapopoe. Jadi sok asa nya-nya kajadian. Wangun carpon asup kana sastra Sunda mangrupa pangaruh ti sastra Walanda jeung Indonesia. Mimiti hadir dina pajemuhan sastra Sunda dina majalah Parahyangan akhir tahun 1820-an. Ari kumpulan carpon munggaran dina sastra Sunda nyaeta Dogdog Pangrewong. Karangan GS anu medal tahun 1830. Jadi leuwih ti heula 6 tahun upama dibandingkeun jeung buku kumpulan carpon munggaran dina sastra Indonesia anu judulna Temanduduk karangan M. Kasim anu terbit tahun 1836. Ceuyahna carpon dina sastra Sunda pangpangna sabada merdeka. Sumebar umumna ngaliwatan majalah-majalah jeung surat kabar Sunda. Nepi ka kiwari henteu robah.
Upama aya buku kumpulan carpon anu medal meh 100% carpona teh anu kungsi dimuat di majalah atawa surat kabar. Jadi teu aya nu robah tina segi penyebaranana. Nganalisis karya sastra nyaeta ngabedah karya sastra, boh usina, basana, atawa unsur-unsur liana. Hartina, urang bisa nyawang karya sastra tina jihad naon wae. Urang bisa nyawang dumasar kana unsur-unsur karya sastra anu ngawengku tema atawa jejer, palaku katut karakterna, latar tempat jeung latar waktu, amanat jeung gaya basana. Sapertos nama hidup tos teu aneh deui karena istilah-istilah ieu margi dina karya sastra samemehna urang tos diajar ngeunaan nganalisis karya sastra saperti dongeng. Janten kantun diemut-emut deui nya bilih hilap. Lianti bisa nyawang tina unsur-unsur anu saacana dipedar, urang oge bisa nyawang dumasar kana unsur-unsur di luar karya sastra, kayaning patalina jeung kebiasaan masyarakat, kamekaran zaman, jeung sajabana. Jadi urang bisa matalikeun eusi carpon jeung kahirupan anu kiwari kaalaman ku masyarakat. Padika ngarang carita pondok. Sate acan kana pedaran aya nu terang anu disebut padika teh naon? Anu disebut padika dina bahasa Indonesia sami hartina sareng metode. Diemut-emutnya. Tah, saenyana mah taya padika anu khusus dina ngarang carpon. Sabab dina seuh-seuhanana mah gumantung kana kabiasaan pangarangna. Anu henteu sarua unggal pangarang teh gitunya, tapi taya salahna upama urang apal kana lengkah-lengkahna dumasar kana unsur-unsur sastrana minangka rarambuna pikeun diajar ngarang carpon. Tah, lengkah-lengkah diajar ngarang carpon teh diantarana anu kahiji aya nangtukeun tema atawa jejer. Tema teh mangrupa saripati eusi carita. Kukituna dina nangtukeunana alusna mah kudu nyumponan kana sawatara pasaratan. Anu kahiji nyaeta kudu pikaresepeun anu maca. Anu kadua masalahna anu sok kapanggih dina kahirupan sapopoe. Anu katilu kudu aktual. Hartina eta tema teh luyu jeung kaayaan dina mangsa kiwari. Sedangkan anu pamungkas nyaeta kacangking ku pangarangna. Lengkah anu kadua teh nyaeta nangtukeun tujuan. Naon masalah nu hayang ditepikeun teh? Tujuan ngarang bisa dijadikeun cecekelan jeung pedoman sangkan tulisan urang henteu ngacapruk ka mana-mendi. Sedangkan anu katilu nyaeta nangtukeun palaku katut karakterna. Saha palakuna, sabaraha urang palakuna, eta kudu ditangtukeun ti samemehna. Katut watek-watek palakuna, tangtu we boh palaku, boh watekna kudu luyu jeung temana. Ari anu kaopat nyaeta aya nangtukeun latar atawa setting. Iraha jeung di mana kajadianana teh. Waktu jeung tempat kajadian ulah nepi ka papalimpang jeung tema. Kitu deui jeung gambaran kaayaan atawa kabiasaan anu dicaritakeun. Anu kalima nyaeta nangtukeun galur atawa plot. Galur atawa plot teh mangrupa runtuyan kajadian. Biasana diwangun ku 4 hal. Anu kahiji aya nu disebut manggala sastra atawa mangkat carita. Minangka pamuka carita, bisa wae carana mah ku cara ngawanohkeun karakter tokoh, ngebrehkeun suasana, waktu, jeung tempat. Anu kadua nyaeta aya komplikasi atawa bagian intina carita. Di dieu palaku utama mimiti nyanghareupan masalah. Ku ayana masalah, kaayaan jadi rengkeng atawa jadi tegang. Tah di dieu pangarang bisa nyaritakeun ketak palaku dina nyanghareupan masalah. Kumaha rarasaanana, misalna gumbira, sedih, reueus, jeung sajabana.
Anu katilu aya resolusi atawa bagian akhir carita. Di dieu pangarang mere bongbolongan atawa jalan keluar tina masalah anu karandapan ku palaku. Tah, anu pamungkas nyaeta aya antasastra atawa bagian penutup. Di dieu pangarang ngebrehkeun ayana robah nasib palaku. Nah, sukses atawa henteu dina ngungkulan masalahna. Anu kagenep nyata nangtukeun puser implengan atawa dina bahasa Indonesia mah sok disebut oge sudut pandang. Tah, puser implengan atawa point of view patali jeung cara nyaritakeun. Nah, make gaya bahasa jalma kahiji atawa tokoh kuring, nah gaya bahasa jalma kadua atawa tokoh manehna, atawa nyaritakeun atawa ngadalang. Anu pamungkas atawa anu katujuh dina lengkah nyusun atawa nyieun carpon teh nyaeta ngajudulan. Ngajudulan carpon mah copelna kudu luyu jeung tema, kudu pikaresepeun, kudu babari di pikawanoh, jeung kudu ngahudang kapanasaran anu maca, ngarah loba anu minat macana. Tah, dumasar kana pedaran anu samanehna dipedar, urang bisa nyieun rangkai karangan carpon saperti kieu. Anu kahiji, temana ulah meunteun jelma tina penampilanana. Anu kadua, judulna tukang kembang. Anu katilu, jalan caritana. Tah, dina jalan carita anu kahiji aya Manggala Sastra. Manggala Sastrana nyaeta aki-aki tukang kembang nu sok ngider unggal isuk. Nyobat jeung kulawarga pagumbira, pangpang nama jeung inggit. Anu kadua aya kompilasi. Geus sababaraha poe si Aki henteu katembong dagang kembang sakumaha biasa. Kulawarga pagumbira hariwang bisi si Aki kumaonam. Tah, anu katiluna aya resolusi. Pagumbira sakulawarga rek meang kalembur si Aki. Tapi teu tulus lantaran si Aki kaburu datang dianterkeun ku anakna anu beunghar. Tari nu kaopat aya antasastra atawa panutup. Si Aki moal dagang deui kembang lantaran geus kolot sarta rek milu jeung anakna anu geus sukses. Tah, ayeuna anu kaopat nyaeta puser implengan atawa sudut pandang tea. Di dieu ngagunakeun gaya ngadalang, jadi nyaritakeun. Tah, sakitu panggetan materi atanapi pedaran kanggo dinten ayeuna. Sumber anu digunakeun dina pedaran dinten ayeuna teh anu kahiji aya Cahara Basa Pengajaran Basa Sunda pikeun murid SMA SMK MA kelas 11 sarta Sarakan Modul Pengajaran Basa Sunda pikeun murid SMA SMK MA kelas 11A. Tah, sakitu panginten upami ieu pedaran kirang merenah atanapi kirang mundel, mangga tiasa milari sumber-sumber anu sanesna kanggo ngadeudelan pangaruh urang. Hatur nuhun kana perhatosanana, samsing kuring nada dihapunten boh bilih salami medar ieu materi aya hal-hal anu kirang merenah atanapi masih keneh seueur kakirangan oge boh bilih aya kecapan anu kirang merenah dina ngebrehkeunana. Hapunten anu kasuhun wilujeng tepang deui minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.